Kenaon Iya jang keur ningal nilai lapor. saya Saya tuh tinggal nilai genep puluhan. kuliah meureun. Insya Allah hoyong kuliah itu kan tos lulus SMA. Abi ge jaga hoyong kuliah. Tapi SMP ge duka. Nah sama kejeng duka jang. Da eta tuh si bapana ge tos teu aya, jadi teu aya nu ngabodalan. Alah, seuceuna aya gitu. Sugane aya yang ngadeukeutan Alah, Ceus. Ya Kang. Cek. Cek. Dek naon deui maneh Jarot ka dieu? Teu abdi mah ngalangkung ngeuceum mun sakitu abdi teh. Nah, ngalewat oge jeung toang-toang sagala. Iya, we da sasarina ge sok teu angto lupa kitu. Nah, haning ayeuna mah dua anu ongna. Duaan jeung sahari euceuk. Da abdi mah nyalira. Eta jeung nu dihandap. Coba apalan, tapi dibayarnya izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam jang. Ting geus euy sakola teh? Tengah lulus. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah atuh. Kumaha nilaina saeta? Alhamdulillah sare. Tinggal gerak kumaha. Mana cing maningal. Nilai teh kumaha saeta? Ning sarae jang. Nya tuh kenging peringkat 2. Alhamdulillah atuh. Mak, abi teh hoyong diteraskeun ka SMP atau jaga napi ka kuliah. Atuh dajang maneh ge apal meureun kahirupan urang siga kumaha. Emak teu gaduh acis, teu gawe. Batur mah da gaduh acis mata kuliah oge. Aduh, aing jadi erang ku si Ece euy. Maneh tuh dah maka jeung hayang keluar. Cek aing cicing-cicing aing anu erana mah si Ece Aduh. Pak. Ujang, gimana maneh? Sudah bapak wae ka bapak. Ini jandanya. Beja-beja era Ujang, gimana? Mulai sekolah? Tos kelulusan Pak. Oh. Kumaha Jang? Sekolah teh? Lulus teh? Alhamdulillah lulus terbaik Pak. Syukur atuh. Bapak ge syukuren pemanen sekolah lulus Jang. Tapi kumaha eta nilai lulus teu? Mantap Pak. Genep 10. Berarti niat bapak yang milahkeun maneh teh tercapai Jang. Nanti Ujang jadi kuliahnya. Oh jelas atuh. Dak bapak Jang. Balik nama lah.
Sudah aduh mudah-mudahan teh. Lah, anak sudah lurus teh, yuk kalau ada orang ngobrol dengan bapak. Aduh. Jang, mana teh geus kuliah? Hampura bapak salah. Maksudnya geus lulus sekolah SMA. Tah, ini teh meureunna bapak teh boga cita-cita ke Ujang. Da bapak baheula pernah cumarita ka Ujang. Ujang mah kudu kuliah. Peupeurieun bapak mah henteu. Sok ayeuna mah kumaha Ujang. Ujang rek kuliah tawa rek gawe, mun gawe naon, mun kuliah rek di mana? Ujang mah itu geus kayang Pak. Hoyong kuliah nilai 60 kedah yang kuliah atuh kumaha. Aduh, 60. Bae lah, kan bae. Halus tadi gini. Ujang mah cita-cita teh hayang jadi Hotman Paris Pak. Bener. Dina TV-nya rame. Bener. Kenalan? Berarti maneh kuliahnya kudu jurusan olahraga, Jang. Olahraga. Ngacaprak. Naon atuh Bapak poho deui teu apa, Jang euy? Jurusan hukum atuh. Alah. Bisaan budak Bapak. Meureunnan ayeuna mah heuh ke maneh daftar meureunnan. Rek sorangan tah rek geus daftar, engke meureunnan sok maneh daftar tah ke keuangan naon mah ngomongnya ke Bapak, da Bapak loba duit jeung sawah warga tinggal dijual. Keur maneh. Ya, jadi Pak abi Naon? Abi mah hoyong dipestakeun sakampung ayeuna teh. Pesta naon? Kan lulus terbaik. Sok itu pan itu ge can beunang rana. Kewe geus rana karek maneh hajatnya. Siap. Ayeuna mah bantuan Bapak tapi ulah bujur kade. Udah hayang hidup tuh lagi. Kewe ke lamun geus beunang itu maneh boga heuh.